Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sasih Rajab penting pisan, titik-titik ganjaran, keda alap kesempatan, sangkan jantan keuntungan. Ibadah hari puasa, orang keda sing tiasa, tong diantep sia-sia, yuswa memang teka rasa, malah jalma moal dahga, hirupna di alam jaga, upami amal puasa, sasih Rajab nu berharga, malah Isra Kangjeng Nabi, sasih Rajab tos terjadi, angkatna di waktos wengi, ngandung hikmah nu utami, di Masjid Haram ngawitan, ka Masjid Aqsa nuntungan, esta Isra saur Quran, terpercaya kupur temen, tunggang buruk anu hebat, diapingku malaikat, tarik nasa seperti kilat, tiap lungsur Nabi sholat, nuju Isra Nabi jarah, supados kenging berkah, sapalihna kata ibah, kamadian indah syajarah, ropi-ropi nurek nyobi, dina perjalanan Nabi, nini aki-aki, istri anggowan tebuni, sadayana gegerawan, ka Nabi menta dagoan, sangka Nabi henteu jalan, sadayana eta godaan, seueur pisan dicontoeun, ka Nabi ditinggalikeun, dina waktos diisrakeun, kanggo umat dientengeun. Mi'raj Nabi anu mulia, kasapuluh tingkat isarahku peristiwa, ka Nabi nu bakal nyata, jalma nu teu percayaeun, ka Nabi na dimi'rajkeun, hukum pasek ditetepkeun, saur ulama nyaurkeun, ari Mi'raj teh nya eta, naik Nabi anu mulia, ka tujuh langit nu nyata, ka Sidrah Mustawa Arsya, tiap tingkat katingali, yakin bukti ka Nabi, di tahun hijrah kahiji, dugi tahun wafat Nabi, di tingkat kahiji pisan, pendak sareng Nabi Adam, diusir ku iblis la'an, ka dunya ti alam janan, eta peristiwa akur, sareng tahun hiji nyalur, Nabi diusir ku kufur, ti Mekah ka lembur batur, matak Nabi mah teu kaget, menghadap peristiwa hebat, sabab tos terang alam
dina cara mimpin umat. Buah mi'raj teu netepan, 5 waktu teu nyalahan, tetep ayeuna berjalan, kawitna 50-an. Tapi ganjaran teu orot, sabab Allah luas rahmat. Sakali midamel salat, kenging 10 hasanat. Jumlah 50, tak kitu Gusti ngadawuh. Pek pada melantai teripu, bila disiksa mah aduh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih.